Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita lanjutkan lagi ya ngaji sapinahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa khususan ila musannif salim samin al-hadrami wa sallallahu masyayikh masayyi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ari pasal eta pasal sahiji. Al-ma'u ari cai qalilun eta aya cai saeutik wa kasirun jeung aya cai loba. Al-qalilu ari cai saeutik ma eta perkara duna kullataini anu sahandapeun dua kulah. Wal kasiru jeung ari cai loba kullatani eta dua kulah faksaro tuluy leuwih loba. Al-qalilu ari cai saeutik yatanajasu eta narima mutanajis biwuqu'in najasati kusabab katibaan najis fihi dina itu qalil wa illam yatagoyyar sanajan teu barubah itu mau qalil. Wal ma'u jeung ari cai al-kasiru anu loba la yatanajasu eta henteu narima mutanajis illa idza taghayyara angin di mana-mana barobah naon ta'amuhu rasana itu mau kasir aw launuhu atawa rupana warnana itu mau kasir aw rihuhu atawa ambeuna itu mau kasir. Penjelasan tentang air cai teh aya dua, kahiji aya cai saeutik aya cai loba. Cai saeutik teh eta cai anu kurang tina dua kulah. Amun cai loba mah cai anu dua kulah jeung leuwih loba. Tah, ari cai saeutik mah eta bisa jadi najis lamun mah katibaan ku najis sanajan teu barobah. Misalkan ada air sedikit kurang dari dua kulah terus terkena oleh najis, najisnya walaupun sedikit, walaupun tidak merubah apapun itu menjadi najis. Anu kadua cai loba teh anu dua kulah atawa leuwih loba. Nah, cai dua kulah teh eta ukuranna teh 500 kati Baghdad. Lamun mah di wadahan karena wadah anu persegi 4, apabila kita punya bak air mandi yang ukuran segi 4 itu ukurannya 1 hasta 1/4 panjangnya, lebarnya dan kedalamannya juga. Nah, kalau air banyak itu tidak akan najis ketika tertimpa najis kecuali illa idza taghayyara ta'amuhu aw launuhu aw rihuhu, kecuali berubah rasanya, warnanya dan baunya. Jadi lamun mah walaupun caina loba katibaan najis anu matak ngarubah, misalkan katibaan terkena najis kotoran kucing. Nah, itu membuat air baunya jadi berubah, warnanya pun jadi berubah. Kalau penasaran mungkin rasanya juga akan berubah. Nah, maka walaupun air banyak, ketika terkena najis, maka air tersebut menjadi najis. Jadi sami misalkan kan ieu nyarioskeun tentang cai. Itu juga termasuk dalam suatu cairan-cairan seperti minyak, madu, air susu. Jadi tidak akan najis, tidak boleh dipakai ketika terkena najis. Sama hukumnya seperti air. Jadi kalau misalkan ada minyak goreng kita sedikit terus terkena kotoran cicak atau tikus, maka minyak tersebut tidak boleh dipakai untuk menggoreng. Kesimpulannya dalam pasal ini yaitu adalah tentang air. Air itu ada dua, ada air yang sedikit dan ada air yang banyak. Kalau air yang sedikit itu adalah air yang kurang dari 2 kulah dan bisa menjadi najis ketika tertimpa oleh najis. Dan kedua ada air banyak atau cai loba teh. Ukurannya adalah 2 kulah atau lebih banyak dan tidak
akan jadi najis kecuali najis tersebut merubah air, merubah rasa, warna, dan baunya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sekian penjelasan dari pasal air tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.